Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anuka pamungkasnanya pamiarsa, bagian terakhir tamat ieu dongeng kasarad di alam jin teh. Teu karaosnya meh hampir sasasih lamina urang sasarengan medar sareng ngabandungan kana guaran carita jejer carita kasarad ke alam jin ieu. Atuh ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan Kakang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis anu parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng diawit dugi ka akhir ieu. Atuh nginghilap ka para wargi saderek sadayana anu satia satuhu manco kana guaran mamang, mangga di like, di subscribe, di komen-komen lain naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang rampungkeun urang tutug sampurnakeun ieu dongeng kasarad ka alam jin. Kumaha jucungna ieu carios sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Sora ngeleuweungna Jang Deni mubuh haliwungan minuhan unggal popojok rohangan imahna burita aweuhana ngageleger pinuh amarah ngagerwahkeun toke anu keur saretibra ngaganggu soang anu keur ngampih dina kandangna. Sorot mata Jang Deni giras nyapu katiap madhab rohangan sedangkeun leungeunna ngageleter nahan amarah. Gerak kaluar sia setan, kaluar. Aing hayang nyao dodonge sia anu geus ngabinasakeun jeung anu geus ngaringkus bapa aing, kaluar sia. Cek Jang Deni gogorowok susumbar. Deni aing mah di dieu deuleu ku sia, cek eta sora tandes nakar. Barang jeung kitu ti palebah popojok anu poek kaluar saurang lalaki. Lam si Jan i lain bener lam si Jan, ucap Jang Deni dibarung ku rasa kaget luar biasa. Malah matana nepi ka dikucek-kucek pikeun ngayakinkeun tetenjoana harita. Beda pisan jeung kayan biasana. Bener aing teh lam si Jan anu sabaraha poe katukang dikarungan ku anak buah sia deul Deni. Pamiarsa sadayana supados kauninga ku sadayana nalika lam si Jan dialungkeun ka laut ku Ki Japratea
tetela nalika Lamsijan tigebrus ka laut. Nyi Patimah makhluk gaib di alam jin sing horeng laju nyirorot ti awang-awang nyamber Lamsijan. Masih dina kayaan di karungan. Harita Nyi Patimah mawa Lamsijan katambak hurangna padaun. Saterusna sanggeus tali anu ngabaguded karung di laanan. Lamsijan dikaluarkeun dina kayaan kapiuhan. Nyi Patimah ngusap Lamsijan timiti embun-embunan tug nepi ka dampal suku. Maka secara ajaib tali tambang lalesot tina leungeun jeung suku Lamsijan. Deungeut eta keneh Lamsijan lilir tina kapiuhan. Pak Patimah, ari di mana? Tanya Lamsijan bingung lantaran waktu diasupkeun kana karung dirina geus teu inget di bumi alam. Akang aya ditambak hurangna burita. Ngajak ku abdi dicandak ka dieu. Kumargi 2 dinten kapayun. Anak buah Pak Heru jeung si Deni bakal ka dieu. Anak buah Pak Heru? Anak buah Pak Heru nu mana? Lamsijan nanya heran sabab manehna bener-bener teu nyahoeun. Supados akang terang, Ki Japra katut anak buahna tos ngarungan akang. Teras akang dialungkeun ka laut. Tah eta kang anak buahna Pak Heru teh si Japra sabalat-balat. Walau Nyi Patimah sedengkeun Lamsijan ngahuleng bari nginget-nginget kajadian samemehna. Waktu dirina aya anu ngabongohan bari terus dibarogon. Oh, mohon akang emut ayeuna mah Nyi. Berarti anu ngabongohan akang teh eta Ki Japra meureun. Duh, hatur nuhun Nyi. Akang geus disalametkeun tina Rajapati. Duka kumaha nasib akang mun teu ditulungan ku Nyai. Cek Lamsijan kituna teh bari ngarangkul Nyi Patimah. Tah sanggeus dilepaskeun ku Nyi Patimah nu satuluyna salila 2 poe Lamsijan diwaris ilmu ku Nyi Patimah sangkan bisa ngalumpuhkeun musuh-musuhna. Pokok utamana bisa ngalumpuhkeun Ki Japra jeung nu liana. Kitu tah pamiarsa jujutanana ngeunaan Lamsijan waktos manehna dibongohan sareng dialungkeun ka tengah lautan ku anak buahna Pak Heru. Kanggo salajengna mangga urang teraskeun deui kana carita anu tadi. Jang Deni harita mundur salengkah bari taki-taki. Sabab manehna yakin Lamsijan pasti bakal nungtut wales. Lamsijan nyentak dibarung ku sorot mata teu biasa. Sorot mata ganas anu karasana ku Jang Deni mah lir seukeutna ujung pedang. Deni, ieu waktuna urang nganggeuskeun urusan sacara lalaki. Urang pada nyekel sabuk milang tatu. Wayahna, sabab aing geus kaliwat nyeri, jadi sia kudu tanggung jawab jeung nanggung kana balukarna Deni. Sanggeus ngomong kitu, sabrut. Lamsijan nyebrut narajang, pereupna ngagempur tanpa ampun. Hiuk cebrot, kumrang. Jang Deni nepi ka maceleng neunggar meja hias. Alatan kahantam ku tenggeulan kuatna Lamsijan. Galah. Jang Deni ngagoak. Awakna namru. Kurinjal. Gentak kudang deui. Ngajan sungutna ngabulahi getih. Lamsijan. Keterukeun sok sia. Sakabeh pangabeju sia teh. Aing narima tangtangan sia deuleu. Cek Jang Deni nekat. Sabab saeutik gedena. Manehna kungsi dilatih ilmu karate. Jadi dina wangki dieu manehna rek tutumpuran ngalawan Lamsijan. Gua jeleng. Jang Deni miheulan loncat bari ngirimkeun serangan anu cukup ganas. Wut. Pereup jeung sukuna pasuliwer narajang tiap bagian awak Lamsijan. Gilek huplos. 2 gempuran Jang Deni liwat tanpa hasil. Malah sikuna beunang diketing ku serangan balik ti Lamsijan. Yuk putrak adau. Jang Deni jadi ngejat pedah teu nyana. Serangan Lamsijan lumayan cepat, leungeunna jadi ngarai sing sireumeun. Hiu. Jang Deni gentak narajang deui.
najan kuda-kudana rada oreg, gerakanana cukup lincah dina ngamainkeun jurus-jurus karatena. Seret-seret hiut. Lamsijan teh eleh geleng. Najan ukur dilatih 2 poe, tapi kakuatanana teu bisa dianggap enteng. Jurus-jurusna kawila ngabahayakeun. Wut cebret galeong. Jang Deni ngagaleong, alatan puhut celina kahantam. Tetenjoana ranyai kararoneng akibat celina nu ngahiung. Dina kayan keur kitu, Lamsijan nunjal kana hulu angen Jang Deni. Yiu bu ala kabru. Jang Deni tuluy namru bari kumarenggung. Sok hudang sia Deni. Urusan urang can anggeus deul hudang. Cek Lamsijan bari nyekel kerah baju Jang Deni. Satuluyna cekok cekok ala. Beungeut Jang Deni dicacar nepi ka boborot getih. Dina dangat eta, Lamsijan bener-bener ngamuk. Manehna teu paduli najan Jang Deni geus ngaleh-leh teu walakaya oge. Ampun, aduh, ampun Jan, ampun, aduh, aing ngaku eleh deuleu, aduh, menggeus, aing ngripuh deuleu, aduh, ampun Jan, ampun. Cek Jang Deni ampun-ampunan pikawatireun. Sanggeus ngadenge kitu mah, kakara Lamsijan ngeureunkeun siksaanana. Sementara Jang Deni tuluy ngagoler kitu deui. Lamsijan ngilu ngalungsar. Tepati lila ti luar kadenge ngahiungna serina mobil polisi. Barang jeung asupna sabaraha urang anggota polisi. Kalawan teu loba tatanya deui, Jang Deni, Paheru jeung si Japra katut anak buahna dibawa diabringkeun, laju ditaraikeun kana mobil patroli. Sementara dina pada eta, Burita jeung Neng Euis asup ka jero imah. Kang Ijat, cek Neng Euis bari ngagabrung. Waktu nempo Lamsijan ngalungsar beakeun tanaga. Maklum hampir sapeting jeput Lamsijan ngalumpuh-lumpuhkeun musuh-musuhna. Euis, aduh syukur salira salamet tina cangkreman Paheru Euis, ucap Lamsijan lemah. Mohon Kang, sami-sami abdi oge ngaraos bingah koyana akang salamet. Abdi tos bingung pada saur pasutar akang sareng bapa dirogahala ku anak buah Paheru. Malahan pun bapa teu acan aya laratanana ieu teh Kang, cek Neng Euis bari cirik dina rangkul Lamsijan. Pasutar? Ayeuna di mana pasutarna Neng? Tanya Lamsijan. Dumesa kanyaho manehna pasutar sakongkol jeung Paheru. Di kantor polisi Kang. Anjeunna nyerahkeun diri sareng ngangkeun kana kasalahanana. Ari saurna mah anjeunna diancam cenah bade di binasa ku Paheru sareng ku bapa upami anjeunna teu nurut. Oh, pantesan atuh ari kitu mah. Ari perkawis bapa mah taroskeun we ka Ki Japra. Sabab manehna anu ngalakukeunana. Kurmargi pan akang oge di karungan jaba dialungkeun ka laut. Tapi mudah-mudahan we Pak Daud mah ukur diculik wungkul henteu nepi ka dialungkeun ka lautna. Tema Lamsijan najan leutik harepanna. Ngadenge kitu Neng Euis beuki tarik ceurikna. Sabab teu bisa dibayangkeun lamun mah Lamsijan nepi ka hanteuna. Nu satuluyna sanggeus kayaan rada tenang. Lamsijan, Neng Euis katut Burita nyamperkeun ka kantor polisi pikeun mereka terangan ngeunaan jujutan kajadian nu sabenerna. Tidinya dumasar kana bukti jeung saksi. Akhirna Paheru sapara kanca ditahan sabab geus ngalakukeun tindakan kajahatan tur katelengesan luar biasa pikeun ngancurkeun kulawarga Burita. Selang saminggu ti harita, Pak Daud kapanggih ku saurang pamayang di sisi basisir Laut Pangandaran.
dina kayaan geus eueuh nyawaan. Atuh ku ayana kajadian eta salian tinimbulkeun rasa kasedih pikeun keluargana Burita, tangtuna nambahan hukuman pikeun Paheru jeung konco-koncona. Satuluina gancangna carita, sabulan ti saprak kajadian eta tepatna bulan Juni tanggal 20 genep salapan cunduk kana waktuna lamsijan akhirna jatuh krami jeung Neng Euis kakasih hatena, kalawan dibarengan ku rasa suka bungah disaksian ku Maunah salaku indung lamsijan, teu poho Pasurya sarta Bu Rasmi nu ngalangsungkeun hajat karyaan sakumaha jangjina teh hajat rongkah meh 7 peuting hajatna oge. Peutingan terakhir satuntasna ngalaksanakeun maleman panganten. Teu karasa saking kucapena lamsijan sare meuni buglas. Dina pada eta lamsijan miraga sukma ngalayang asup ka negeri jin tempatna Nyi Patimah. Breh kasampak teh Nyi Patimah keur diuk sorangan di hiji taman hareupeun imahna, tempat baheula nalika lamsijan munggaran dibawa waktu disalamatkeun alatan kabawa palid ku caah teh. Patimah cek lamsijan sorana semu katahan akibat nahan rasa sedih anu ujug-ujug ngaguruh dina jero dadana. Kang Ijan, walon Patimah beungeutna ka ciri alum sorot panona semu kosong. Nempo kayan kitu kasedih lamsijan beuki teu kaampeu. Mangkana harita Nyi Patimah tuluy dirangkul bari diusapan deudeuhnaker. Patimah, kunaon geulis? Nah jiga nu sedih kitu, akang jadi hariwang. Cek lamsijan. Samemeh ngajawab, Nyi Patimah nguatkeun heula hatena. Najan cimatana teu katahan ngabaseuhan kana dadana lamsijan. Wilujeng Kang, wilujeng. Abdi ngiring bingah. Rehna akang tosah jatuh krami sareng Neng Euis. Insyaallah abdi mah teu kunanaon Kang. Walon Nyi Patimah bari nginghak ceurik da sanajan dikuat-kuat oge tetela dirina teu mampu nahan rasa sedihna. Sedengkeun pikeun lamsijan harita hatena ngarakacak ku rasa peurih lain memeusan. Hampura akangi, akang rumaos salah. Henteu Kang, akang telepat. Datos sakedahna salaku makhluk hirup jatuh krami mah. Keun wae abdi mah ulah teuing diemutan. Da ongkoh pan urang mah moal tiasa ngahiji kumargi benten alam. Sareng deui prayogi kauning aku akang. Tingawitan dinten enjing mah urang moal tiasa tepang deui salamina. Janten ieu teh patepang anu pamungkas Kang. Cek Nyi Patimah, najan berat hatena kudu ngomong kitu. Tapi kapaksa sabab ayeuna mah lamsijana oge geus laki rabi. Jadi salawasna mahna moal bisa marengan. Kunaon atuh Nyi? Nyarios kitu? Kunaon? Akang mah alim papisahan sanajan benten alam. Hampura akang mun geus nyieun raheut kana mana salira. Peuting harita lamsijan hujan cimata. Cerik balilihan yang cerikan Nyi Patimah nu aya narangkulanana. Kang, abdi oge hampunten da sanes teu nyaah, sanes teu suka, sanes teu cinta. Tapi kumargi tos kitu aturanana. Ieu mangrupakeun kodrat urang. Janten wayahna urang kedah papisah. Pileuleyan Kang, sapunyere pegat simpai, paturai, hamo tiasa patepang deui. Abdi cinta deudeuh ka akang.
walon Nyi Patimah bari nyium lamsijan di barungkuran cucud cimata minangka salam panganggesan antara patepung dirina jeung makhluk di alam manusia. Sanggeus ngomong kitu, na atuh ari les teh. Sapada harita Nyi Patimah ngiles leungit tina rangkulan lamsijan. Kiwaringan ukur sesa seungitna minyak kasturi. Nu kaambeun nyalangseng bari jeung lila-kalilaan mah sirna kabawa ku tiisna angin peuting. Atuh lamsijan ngagorowok satarikna ngagerowan ngaran Nyi Patimah saking kumbungna ditinggalkeun. Patimah, Patimah, ulah ninggalkeun akang Nyi Patimah. Gitu pokna lamsijan bari abrug-abrugan. Kajadian eta tangtuna nimbulkeun kakaget pikeun pamajikana nyatana ning euis anu keur sareti beras sagigireunana. Kalayan dibarengan ku karuas ning euis gancang ngahudangkeun lamsijan anu didangat harita mah geus resmi jadi salakina. Kang, kunaon Kang? Ieu abdi aya Kang, ieu abdi Patimah. Astagfirullah, Patimah, cek lamsijan bari terus nangkep pamajikanana pageuhnaker. Sedengkeun ari hatena mah masih cumantel ka jin geulis Patimah. Mangkana harita lamsijan langsung ngarampaan kana suku pikeun harita lamsijan langsung ngarampaan saku bajuna pikeun mastikeun batu mustika hejo. Tapi sanggeus dirampaan kebeg lamsijan ngagebeg kaget sabab geuning batu mustika hejo anu jadi perantara sangkan manehna bisa patepung jeung Nyi Patimah teteh laki wari geus eueuh tina saku bajuna. Lamsijan ngarahuh bari ceurik ngarangkul pamajikanana. Kang, kunaon atuh Kang? Ngimpe naon? Tanya neng euis semu hariwang. Akang ngimpe ditinggalkeun ku salira. Teh lamsijan kapaksa ngabohong. Moal atuh Kang, sing percanten. Abdi mah moal ngantunkeun akang. Abdi cinta ka akang dugi ka akhir dunya. Entos sing tenang Kang, sing tenang. Mohon neng, nuhun. Akang jadi regreg. Kang, sambung neng euis bari muntang kana beuheung lamsijan. Aya naon geulis? Bilih bade nambi supados jejeg janten 5 ronde dugi ka subuh. Mangga Kang, abdi sanggem. Cek neng euis pasrah naker. Maklum kapan eta teh malam pangantenan anu kacida endahna pikeun sakumna umat manusia anu pernah ngalakonanana. Ku derna nincak anu kali 5 ronde tamat ieu dongeng kasaran ke alam jin teh pamiarsa. Pamiarsa kasugri kaum dangu di mana we ayana. Tamat ieu dongeng teh atuh boh bilih di kalerna di kidulna di wetan kalih di kulon pamugi sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan. Rupina lalakon dongeng dina judul kasaran ke alam jin dicekapkeun dugi ka dieu heula. Atuh sasiereun sabeunyereun mugi-mugi aya nu tiasa dijantankeun bahan lanyepaneun. Hatur nuhun ka sadayana nu tos satia satuhu ngabandungan ieu dongeng ti awit dugi ka akhir. Mung hapunten khususna ti pengarang sareng simkuring juru dongeng bilih di antawisna aya anu kasabit nami kasebat tempat. Hapunten anu kasuhun da ieu mah mung kaleresan wungkul kumargi ieu carita mung saukur karangan atanapi fiktif janten teu aya pakuat pakaitna sareng nu sanesna. Sate acan di kantun simkuring bade ngucapkeun hatur nuhun kangge Bu Euis di Cimerak kana sadaya kasayanana teu hilap kanggo Abah di Padaherang, Ustad Jain sareng Kang Arif sareng bapak kontrakan di Cimerak teu kakantun ka para wargi sadayana
anu satiasa tuhu ngabandungan ieu dongeng komo anu bari baralanja di toko-toko mamang da eta. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan sareng rezeki anu sae dina enggoning medar ieu dongengna. Sakali deui nada sihapunten pami dina penyampaianana atanapi dina tata bahasana kirang entep seureuna da mung sakitu anu tiasa kapihatur. Hatur nuhun jaka sembung mawa tomat geus tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.